Aduh, eta tala. Be. Sampurkeun koy kitu. Sampurkeun bae lah. Weh bro, ya gimana baik? Aya bae yo. Lain dengekeun yo aing yo kumaha bisnis pucuk kacapi yo. Aing, kurang modal. Masyaallah aing mah geun atuh modalan ta jata menteng gila. Aing mah Ini mah ubar asem. dia maroko sampramil. Weh, lamun dia hayang bisnis kacapi, Oh, ulah jeung pucuk aduh nah. naonna. Buahna lamun dia hayang leuwih hasilna gede. Keluar jeung batang-batangna. Kumaha nan dia? Oh. Endek batangna, endek buahna. Komo deui. Pucukna mah loba di kebon aing. Men aing bingung ngajualna kana saha. Tenang bro, tenang woi. Siap. Aing yo boga baturan. Bos kacapi eta. Tanya. Manehna eta unggal poe, sasapoeun. Pucukna eta beak di gayeman. Tapi inti ngagayem batangna. Nyaho meureun sorangan ge. Kunaon? Atuh nyaho meureun masa sorangan teu otak soalna teuas batangna. Oh, tuh. Coba lamun batang kecapi di gayem ku dia kumaha rasana? Atuh mun teh caroplok untuk Atuh eta urang. lah. Oh, Gus, aing antir ha. Ayo pada jelmana. Oke siap. Berangkat lur.